Rusia kota Moskow, walungan Kotlovka. Teusiga walungan Pinu. Anjon tiasal pang mewas bataka sisi sejen tanpa meunang suku anjon baseo. Di tempat nu pang jerona cenane pikatur. Abdi bade nunjukeun ka anjeun sabaraha cai di dieu sate wacana. Yeu dasar datar dina tingkat cai ayeuna. Sareng yeu mangrupikeun dasar datar tina walungan kuno. Tepi lungkawing walungan kuno. Samemehna cai dina tingkat yeu. Abdi bakal nunjukeun juntina yeu basisir kuno. Yeu mangrupa handap kuna. Tingkat cai kira-kira di dieu. Tapi kiwari aya sautik pisan cai. Samemehna cai ngalir kira-kira tingkat yeu. Tapi saterusna cai ngiles. Anjeun tiasa nyebatkeun yen Rusia tis sareng salju dina usum tis. Dina musim semi salju lebur sareng seur cai kaluar. Meureun dina mangsa caah Cinyusu jurang badag yeu sagemblengna banjir ku cai. Kuring ge nunjukeun anjeun naon kajadian di dieu di Cinyusu. Eu bang kuno walungan. Yeu mangrupikeun dasar walungan kuno. Tingkat cai baheula di dieu. Salju geus dilebur, tapi cai ngalir ngan dina saluran modern. Aya loba salju usum yeu. Tapi aya teu cukup cai. Handap kuna sagemblengna garing. Malah sanggeus jumlah badak salju dilebur, walungan eta teu bisa naik tina ranjang moderna. Anjeun tiasa nyebatkeun yen salami mang taun-taun walungan leutik laun-laun dikumbah jurang anu jero sareng ngageung. Hayu urang ngabandingkeun rupa bumi. Di dieu teh tepi hiji walungan kuna. Di dieu nyaeta dasar datar tina hiji walungan kuna. Hayu urang nempo arah modern. Di dieu nyaeta bang modern walungan. Di dieu nyaeta handap datar modern, bawah datar kuno, tadina siga kitu. Yeu kumaha kajadian kiwari, relief nu sagemblengna sarua ngan bedana dina ukuran. Kamana cai sajumlah ageung yeu leungit. Baheula maloba cai. Tapi kabe anu ditinggalkeun tina walungan badak eta aliran leutik.